Ih, hari iya saha nu ngeser-ngeserkeun tanu di dieu. Jalan ka imah aing. Tuh sopan pisan geuning jalma teh. Ih, teuing gareuleuh. Hujan lalendok. Ah, teuing. Cing, jalan blok kita. Ya, aya nu kieu ya. Jalan blok kebenaran. Kapan? Duh, Enak pisan euy. rapangnya kena. Heueuh atuh tuh. Dah, Ngeunaheun pan geus di kapanan? sengkedkeun tadi mah. Geus bersisan ente. Acan euy. Ayo. Duh, mareunah yuk ah. Yuk. Yap, let's go. Rina, yuk. Capek nama capek. Ya, astagfirullahaladzim. Ari Yosi. Kokor saha atuh bebal. Teuing ieu teh nang marsihan aing tadi. Allahu Akbar. Deudeuh leuh jaman teh boga etika geuningan. Oh. Bila teuing. Jologeun ke muka jolo ku aing mah. Jalan blok kieu aing. Banyak narapol kieu yo kana suku. Beh nama iya we jalma teh nya. Anu ngonyeret-nyeret gantaneuna babancik urang. Cih, aing mah teu nyaho aing kakaraja arek ieu. Selain kolot. Aing mah kakaraja arek ieu kikieuan. Daek naon? Mut aing mah daek kieu we tuh. Kuningan aya di arit ku aing baheungna. Cih, rek di arit emangna aing jukut kumaha jeung para doma. Was teu ideng atuh. Aing mah keur bebersih da dibersihan di ieu atuh, marabig. Dibersihan. Geus 2 kali ngabersihan. Jadi hiji coba mau dikaranda karanda wil. Cih, mun cerewe-cerewe teuing atuh nini. Kadar ge tanu atuh mun disengketakeun atuh. Gede kana nyangangang. Hai, bisa dia kayak aing. Arit ya. Yo, barudak. Ayeuna urang cuang nawu parahu. Meupeng eueuh nu bogana. Si anak muda ayeuna keur balik. Mak, da geus di PHP-keun perahu nagen ka si bos areta. Lah ayo ketang mah cuang gerakan nahu parahu bisa ulin urang kali itu. Oh, lah hayu. Kon mak, ku abi lah naunang ke giliran. Sok. Ih, ieu cai nagen pinu lah, bae leukeunan kurang. Ieu tita saha ieu ditauan? Ah, urang mah keur ulin we di dieu kana pemandangan. Nya Neng? Lah, sok gede waduh si marabig mah. Ari itu si panglima. Eta maneh tita saha eta nawan? Ieu urang mah tapalna naon, Bos? Tah urang mah dititah ku si Marabig. Tah, dengekeun, Mak marabig lasok loba ngawaduh geus kolot eta teh goreng. Maafin atuh Abi. Tadi nama hayang uli kan itu tuh jalan-jalan jeung si Neng. Ulin, urang mah teu apalna naon, pokona mah marabig kena pajak. Pokona mah kitu. Beuh kadiekeun. Kitu-kitu wae dipajak, tapi lagi ek dipangrawukeun hungkul. Lah, pokona mah urang teu apalna naon lah, pokona mah beuh we kadiekeun, mun teu kuengek di RT-keun sok sia. Geus ah. Mata kriwah Neng. Geus sok bere duit lah. Ngirepeh era kudu di RT-keun mah. Yo, Ah, kieu atuh, sing aya tanggung jawabna, da urang ge aya tanggung jawabna ku si anak muda. Sok atuh. Lah tuh udah emot ada lagi orang yang jalan-jalan. Gas, hai Bang Lima. Lah. oh balik.